A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya Allahur Raqibul Habibur Rahim, Ya Allahul Halimul Adimul Baini wa Baina Aduwi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Jibril wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji kagungan Allah, oge puja tentu ke Allah. Rabbil alamina, Allahumma ngeranan rasa kabeh alam. Lain wungkul alam dunia di pangeranan ku Allah, tapi oge alam samemeh alam dunia. Oge alam sabadan alam dunia kayaning alam barzah disebut alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat. Sadayana di pangeranan ku Allah. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung. Ala umuri dunia tina perkara dunia. Masalah dunia, pakewu dunia, kesulitan dunia, kasusah dunia, kabingung dunia, kabeh pokona pangabutuh dunia, pangabutuh dohir maupun pangabutuh batin urang sadayana angkul ka Allah nyuhunkeun pitulung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah anu ngajengkeun pitulung ka urang sadayana. Oge wadini urang sadayana nyuhunkeun pitulung ka Allah tina perkara akhirat. Kayaning kasulitan akhirat, kabingung akhirat, kasusah akhirat, kasempitan akhirat, pangabutuh akhirat. Abi ku Allah tiasa nulungan. Wassalatu sareng rahmat Allah wassalamu oge rahmat hurmat Allah. Ay rahmatullah al-makrunatu bi ta'dim, tegesna rahmat Allah bagi barangan kalawan agung. Oge hormat Allah ay bi taslim
ka keluargana, ka para sahabatna, tabi'in tabi'atna, bediana atba'i tabi'in wa atba'i tabi'at, antuk nama kulul muslimin walau usatana bida sakabe jalma Islam termasuk kurang soksana dan maksiat termasuk kurang orang pada bina menjadi maksiat. Mudah-mudahan ya orang sadayana kenging pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun hirup urang tanpa pangampura Allah, lamun hirup urang tanpa dibarengan ku rahmat Allah, hirup urang tanpa dibarengan ku pangampura Allah, teuing kumaha buktina. Sabab teu aya deui nu diharapkeun ku urang sadayana buati hirup aya dina pangampuranna Allah, hirup aya dina rahmatna Allah. Oke dina waktu dimaotkeun ku Allah, urang sing aya dina rahmatna Allah, sing aya dina pangampuranna Allah, sing aya dina pitulungna Allah. Tungtung nama mudah-mudahan ya urang sing maot ari mawa iman jeung Islam anu maramot husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ibu-ibu sadayana, dicarioskeun ku para ulama, lamun seut ku Allah Subhanahu wa taala ganjaranana jalma nu tolab ilmu, ku Allah didohirkeun kautamaanana tolab ilmu, ku Allah ditinggalikeun. Maka pidau para ulama kabuktianana jelema teh bakal silih bunuh. Hartosna silih bunuh di dinya bening sieun teu kabagean kautamaan jeung sieun teu kabagean ganjaran anu sakitu poharana tina tolak ilmu. Maka kabuktianana jelema teh bakal papaheula sieun teu kabagian tempat dina tempat cicing dina tempat pangajian. Kulantaran ku Allah teu didohirkeun, kulantaran ku Allah teu ditinggalikeun, mangka kabuktianana jelema teh papahare. Jadi jika nate ente kabita bukan nyaran tolak ilmu, padahal ganjaran tolak ilmu itu nu sakitu poharana, nu sakitu gedena. Nabi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuninyakeun dina waktu Kangjeng Rasul ditaros salah sawila sahabat, ya Rasulullah aya dua majlis mana anu pangsaena nurutkeun Kangjeng Rasul, nurutkeun Allah Subhanahu wa taala. Nyata aya majlis zikir jeung majlis ilmu. Pidau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta dua nanage majelis teh utami, eta dua nanage majelis teh sae mung anu leuwih sae pang utami-utamina nyaeta majelis ilmu. Jadi majelis ilmu mah lebih utami tinimbang majelis zikir.
Lebihkan Kangjeng Rasul di mana aya umat kami nu mampu cicing di madrasah tujuan anak ngaji ngadengekeun ilmu dina majelis ilmu mangka cicingna lebih utama tinimbang ibadah 83 tahun. Jika gitu minggunya. Tapi eta teh sadayana ge ku Allah ngahaja dirahasiakeun. Dan sababna supaya engke katingali mana jalma nu taat, mana jalma anu teu taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atuh meureunana hartosna jalma anu mampu cicing dina tempat majelis ilmu, jalma anu mampu dirina berangkat kana pangtolaban ilmu eta teh kasebutkeunana jalma anu terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ade ulah nunutan dina. Bisa salah denge kununutan mah. Puguh-puguh sirah saleutik jadi sirah nu leutik kete. Jadi ka mana jigna. Sakali deui jalma anu mampu cicing hadir dina pangtoloban ilmu eta teh kasebutkeunana jalma pilihan munggu Allah Subhanahu wa taala. Kasebutkeun jalma nu kapilih. Teu saleutik jalma nu gering ruhna. Awakna cager, ruhna gering. Cing cirining gering. Teu kaduga ka madrasah. Wogah we ngadenyekeun ngaji teh. Padahal ganjaranana nu sakitu pohara. Tapi kan dibandingkeun jeung majelis dzikir oge masih keneh utami keneh majelis ilmu. Naon mardina? Mardi ilmu ngajadikeun lalakon dina ibadah ka Allah. Ilmu ngajadikeun syarat utami dina ditampina ibadah ka Allah. Lamun ibadah teu make ilmuna, baik ibadah anu mahdoh maupun ibadah anu ghair mahdoh seluruhna nepi ka Allah manampi kana seluruh ibadah nu teu make ilmuna. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Syakur amal anu teu make ilmu teh Allah moal nampi malah nolak kabeh. Syakur amal anu teu make ilmu teh Allah moal nampi malah nolak kabeh. Syakur peramalan anu teu make ilmuna sadayana ku Allah moal ditampi malah ku Allah bakal ditolak sakabehna. Ibadah nu mana? Ibadah kabeh we. Wudu teu make ilmuna, wuduna moal ditarima. Salat teu make ilmuna, salatna moal ditarima. Sah ge moal komo ditarima. Puasa teu make ilmuna, puasana moal ditampi, akanapi puasana moal ditarima, akanapi puasa nu bakal ditolak. Munga haji teu make ilmuna, mangka munga hajina moal ditarima.
ibadah umroh teu make ilmuna mangka ibadah umrohna moal ditampi Eleuh geuning sakitu perlu nah sakitu penting na ilmu dina kahirupan urang teh kanggo modal ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mawi neangan ilmu teh wajib hukumna. Cek barudak mah geuning tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ari neangan ilmu teh eta wajib pikeun sakabeh jalma Islam lalakina jeung sakabeh jalma Islam awewena. Nu disebutkeun awewe rek budak ngora, rek kolot, rek nini-nini. Nu disebutkeun lalaki rek budak ngora, rek kolot, rek aki-aki. Rek seger keneh, rek disepewot keneh sabab neangan ilmu mah diwajibkeunana ti mimiti tina biji ti liang kubur rek asup kana liang kubur engke terakhirna. Jadi salilahna neangan ilmu. Meureun ari kitu mah seru wajib-wajibna salat atuh kan tenang salat wajib neangan ilmu ge wajib. Sanu ngawajibkeunana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari urang mah rasaan neangan ilmu teh itu disebutkan wajib teh lain seperti kewajiban saja yang punya. Urang mah nu karek sadar teh kana wajibna salat. So rata-rata bu rek budak, rek leutik, rek awewe, rek lalaki, rek kolot, rek budak sadar karena kewajiban sholat. Tapi kalau aya jaman teu sholat depan kudu kodok. Tapi lolobana jalma can sadar karena kewajiban neangan ilmu. Cing ari neangan ilmu kamu urang teu prak neangan ilmu sok dikodoan caranya. Jeung hese deui kodoanana ge neangan ilmu. Amun urang teu ngaji poe Jumaah. Di kodoan we Jumaah hareup, da Jumaah hareup mah lain rek kodoan Jumaah kamari, Jumaah hareup mah eta mah jang kodoan Jumaah. Jang ngalaksanakeun Jumaah eta lain rek kodoan Jumaah kamari. Bingung kan? Kumaha kodoanna terkecuali lamun waktuna ditambahan. Urang mah kodoan Jumaah kamari teh ka madrasah, maka Jumaah ayeuna di mana waktu keur batur balik urang mah tong balik. Cicing we sajam deui ka hareup da kodoan Jumaah kamari. Sorangan we. Anak jenenganna ge pasti balik tidak ngomong. Kudu khusus. Ajengan asuh ustaz abdi marek ngaji we ayeuna sajam deui ka hareup da kamari abdi teu ngaji. Wayana we kang ustaz mangajikeun deui ayeuna mah ka hareup sajam deui. Menggaekeun berarti teu kumaha. Mantap peran ilmu dina kahirupan orang dina jadi modal ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala jadi peran utama. Lamun wudu mau ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan wuduna mau jadi sah lamun wuduna teu make ilmuna. Matak dicaritakeun geuning syarat sah wudu. Tuluy dicaritakeun sabadana syarat sah wudu aya rukun wuduna. Sabada rukun wuduna dicaritakeun pambatalan wuduna. Nya. Sabadana pambatalan wuduna tuluy dicaritakeun perkara nu haram ku sabab teu boga wudu. Tuluy pamakruhan wuduna. Cing eta sadayana
Nah orang teh geus paham, nah orang teh geus nyaho sadayana. Atanapi memang teu nyaho kabeh. Da pikeun urang mah kemungkinan urang mah nuntut nyalahna. Ya. Kudu mah teh ngaji ka madrasah teh mawa buku. Mawa buku ngaji ka madrasah teh. Ajengan nyaritakeun farduna wudu dituliskeun ku urang teh. Ada urang mah geus apal, ari budak urang oke. Pamatahkeun ku urang ka budak. Nyi jang ieu mah meunang ngaji di madrasah ari farduna wudu teh pan aya genep nu kahijina niat wudu. Ari niat wudu teh ngeuretek ka hate urang ngahilangkeun hadas leutik. Malah ceuk para ulama mah ngeuretekna hate bari prak jeung migawena eta kitu disebut wudu. Ari ngucapkeunna wae tu sejak abdi ngalaksana sejak abdi ngaleungitkeun hadas alit fardu kana Allah eta mah nu kitu mah ngawangkong hate. Ngan ngawangkong hate bisa nurungan kana niat dan disebut niat mah ngeuretek hate ejakeun ka budak teh. Sok nepi ka ayeuna urang geus kolot pun niat wudu kumaha? Sejak abdi ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah kitu nya punya. Anu disebut niat teh ngeuretegna hate, nejakna hate, tuluy ku hate disebutkeun sejak abdi bareng ngawangkong hate kitu mah. Nya, lieur nya punya. Hese dina salat ge. Dina salat ge Allahu Akbar maka sok loba jalma nu lila takbiratul ihram nah hese eta teh niatna. Pan urang mah sadaya diasupkeun dina waktu keur Allahu Akbar teh atuh teu mahibar teh. Sejak abdi salat fardu lohor 4 rakaat yang hareup ka tukang. Yang hareup ka kiblat. Yang hareup ka tukang. Makmuman fardu karena Allah, Allahu Akbar. Mata kelila. Padahal mah niatna salat mah lain kitu. Ngeuretegkeun hate, nejakna hate migawe salat, nyebutkeun fardiyahna salat jeung takyin kana salat anu ku urang rek anu ku urang rek dilaksanakeun. Contoh seperti kieu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Dina hate sejak abdi salat duhur. Sejak abdi salat fardhu duhur Allahu Akbar, ta Allahu Akbar teh ta ieu Gusti salat teh kitu. Ari urang mah kudu dijero wae niatna nya. Esenya kekenalna pendidikan anak kitu. Di baheula anak kitu da urang mah niatna ge lain niat ngeuretegna hate tapi dina waktu keur takbiratul ihram hate ngawangkong. Sejak abdi teh ngawangkong berenang teh nya punya. Geus lah sakitu. Cukup sakitu oke. Da itu disebut niat mah ibu ilir ka masjid, bapana ilir ka masjid eta teh salat. Ibu wudu terus naik sajadah. Sakitu ge geus rek salat eta teh pangna wudu pangna urang ngidi ke sajadah teh pada teh salat. Kudu pemahaman anu lega nya punya. Tah salat butuh ilmuna, wudu oge butuh ilmuna. Mematak ibadah nu teu make ilmuna jelas ku Allah moal ditampi, jelas ku Allah moal ditarima wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Lain ngukur wudu hungkul, lain ngukur salat hungkul jeung ibadah-ibadah nu sejenna sakur ibadah nu teu make ilmuna ku Allah moal ditarima. Maka sagala rupa teh kudu daek diajar. Wudu kudu diajar, salat kudu diajar, puasa kudu diajar. Terapkeun ilmuna salat, terapkeun ilmuna wudu, terapkeun ilmuna puasa. Ka
Mekah oge mau ngaji ibu pang dililakeun teh supaya dialajar heula urang teh Pak. Kumaha carana tawaf? Kumaha carana cara-cara anu sangesna, kumaha carana ngabalang, kumaha carana mabit sareng sagala upina kudu diajar heula matak sok aya geuningan pendidikan bare haji disebutna teh naon? Heeh, eta. Teu bisa sagawayana. Sabab cukup ngontrak dosa di mana orang ini ke Mekah rek ngalaksanakeun bunga haji teu mawa ilmuna. Pangeangan dosa sajen deui. Numpuk di dinya dosa. Maka sagala rupa kudu make ilmu teh. Eta